Tas. Basa! Bu! Basa, Bu! Mang, manawi prioritas. Mang Baso! Aduh, Mang. Nah, icalan ngider tebih-tebih. Kaci kaso kadung ora Garut. Di mana-mana ya Allah. Aing panggil aja jalma ieu. Iya, abi pelanggan setia, Mang. Abi nuju usaha ya, abi ge sami icalan Mang ngidar ka dieu. Tuh. Kenapa saya mah? Uhun. Manawi Mang bade meser ieu. Tas Lepano. Ieu teh tas murah meriah, Mang, tapi berkualitas. Moal Lapisan. moal. Dacar ngalarisan abi ge baso genan. Moal meser. Heran kumaha pamikiranna. Usaha unggah poe meser tas wae ieu. Moal meser. Mang, Aing usaha unggal poe. Terus aing kudu meuli tas, didinya nu ngatur. Emang didinya saha? Hah? abi ieu pelanggan setia, Mang. Anu setiap hari ngantosan Mang, abi selalu bade meser baso ka Mang. Nah, Mang tengah hargai ka abi anu sebagai icalan tas ieu. Emang hargai kumaha? Hah? Nu aya pusing aing unggal poe panggih we jeung sia. Kumaha pamikiranna? Kumaha pamikiran aku kumaha? Kedahna Mang teh atoh pernah we jeung abi teh di mana teh atoh. Najis! Najis! Mang, abi teh pelanggan setia Mang. Nah, emang teh emut, abi nu selalu aya setia menanti kedatangan Emang. Yeuh, Mang. Tos we atuh ai moal meser tas mah, abi meser baso. Tek meuli moal. Uhun bade. Sok enggal ladangan. Bener tapi ulah loba babletekan ya. Uhun. Sok Naon we ieu? campur we, Mang. Hujan wae nya, Mang. Hujan. Naon we ieu? Icalan baso mah raos Mang hujan kieu mah seueur nu meser. Campur we, Mang. Campur. Nuhun. Ah, sekali-kali mah meuli atuh. Mang, eta dagang melaan anak pamajikannya. Sekali deh tadi nyarusan. Melaan anak pamajikan. Nah, Mang. Urusanna naon sih, Mang? Ngurus-ngurus anak jeung pamajikan sorangan. Mang, di dinya teh nah nguruskeun rumah tangga sorangan. Aneh. Lain nguruskeun. Nanya aing mah. Pan sarua we aing dagang genan melaan anak pamajikan. Tapi abi mah teu naros kitu. Mang, icalan baso kabelaan anak pamajikan. Abi teh ikut campur urusan pamajikan Mang, urusan anak Mang eta urusan Mang. Cai Mang ikut campur urusan rumah tangga abi, urusan anak abi, urusan pamajikan abi. Maksudna naon, Mang? Ikut campur urusan rumah tangga. Aing mau maksudna naon kira-kira nanya kitu unggul. Caingan siapa pinter kodek. Giliran ka aing nyala-nyala. Giliran ku aing ditanya kitu itu yang ada panela mah. Heran kumaha pemikiran dagang bakso eta gilu urusan anak pamajikan sorangan. Aing mah teu urusan rumah tangga maneh. Kira-kira nanya unggul aing mah. Geus koream moal jadi meuli lagi. Di dinya geus ikut campur nguruskeun rumah tangga di dieu, nguruskeun anak pamajikan sorangan. Lieur. Terjelas sih Mang. Tas. Ngomong nyebutkeun nguruskeun rumah tangga batur. Anda kira-kira nanya pinter kodek sia nama cek aing genan. Giliran ku aing tanya kitu we gun ngadat manehanana mah. Biasa nu aya muatan ya teh muatan acan. Kasih mana sih, Brik? Aing biasa seperti sekolah. Nah sekolah kitu ayeuna pan preken lain. Sekolah kumaha pregena kumaha aing dipeuyeum tadi ge. Aing ek melak anggur ya deuleu. Biasa nu aya muatan ceng teh aing lumayan ceng neangan buruh nu digawe ya. Di dieu nya. Heeh. Berdayok. Kasih mana Mang Jack? Aya muatan. Mau naon? Bawa barangkal. Barangkal. Heeh. Itu di ditu. Si Unang anu buuk ngaping geuning. Tatangga Mang Jack. Heeh, anu siga Kamana? Kamana? Jeung ka mana? Nya teh hafal. Kurang teh dibejakeun. Biasanya kalau kasih Mandoyok mah itu ongkosnya itu 500.000 cek aing teh. Lumayan cia. Heuh, ya Pang tarik yap. Yap, atuh. Benar. Ya bener atuh. Bantuannya Brik. Bener. Heuh, yap. Lain yap juga Mandoyok urang mah aya perlu. Heuh, yap ke aing di buruhan. Ayo komisi heula buru. Nah komisi pancan-can acan narikna ge. Wah, aing biasana ukur 300.000 maneh narik ieu 500 tuh komisi. Aing ke kawali rusuh. Geus puguh kitu. Pogo atuh yuk teang. Percaya mah aya si Unangna tuh keur cicing deket lapangan. Heuh, hiap jeung Mang Jack heula. Aing mah rusuh mau ke kawali. Kumaha? Itu enggalin komisi. Cepet. Ayo ongkos sabaraha kitu? Gope ku aing diwartosin, barusan teh gope. Cek urang tuh udah biasa si Mandoyok mah gitu. Mau unangan bukna ngebulin, Bang. Heeh, anu pink. Oh, Anu siga manu kuntul ya. Di mana Mang Unangna? Itu di dinya deket lapang. Tapi bener Mang Jack. Ya bener atuh kenapa? Kayak sama Iya siapa tuh. aja. WhatsApp aja. Cepet enggak mau ah.
Cek aing komisian nih, Bang. Nama itu nama. Nekan maneh. Non ya. Heeh. Ya, Prik. Itu Kang Masya terus gitu. Nah, di mana Mang Unang sana Burik tadi teh? Oh, itu tuh adalah tuh. Tuh. Yap. Di teh dari yuk. Mang Unang, ayo. Ayo ke mana? Pancana cek Mang Jack yang mau barangkal. Mau barangkal naon urang mah keur neangan suluh rek babakaran peuting. Aku mah. Napan bieu teh Mang Jack cenah Mang Unang rek mau barangkal ongkosna 500.000, ka aing geus minta komisi 100. Naon Mang Jack tadi ngaliwat ka urang yang ngejam duit tungkul berikut teu dibere da bere we rokok unggul. Da moal ka mana-mana uing mah. Anu bener Mang Unang? Bener ieu keur ngakutan ieu tuh. Anjing si Jack ngebohong ka aing goblok teh. Atuh aing mau menang komisi kieu mah. Nu bener wa. Nyahak pake jeung bohong. Nah bener. Ka urang teh ngomongna cenah Mang Unang mau barangkal. Ongkosna 500 ka aing geus mere. Geus minta duit 100. Komisi cenah. Bohong eta mah. Ya Burik, anjing ku aing ditenggelan. Burik, karep Burik, siap got bisi Mang Jack nak berubah. Goblok teh si Jack. Yap. Goblok. Bener Mang Unang? Bener Ku wa. aing tenggelan si Jack nang. Oh. Kaya. Ini ku aing goblok. Sia teh goblok teh kos lain jeung baturan kunyuk. Ampun mana ya? Duit aing mana sok? Geus dijajan. Ka aing nipu goblok nyebutkeun. Si Unang make ngalah sulu bebal. Sok naon sok. Oh lah tuh eta mah. Lamun kayak kita duit tabus. Apa nu pamajikan Pas lain aing? jeung baturan goblok teh nya. Ho aing keur sangsara teh goblok duit. Tonjok ku aing geura goblok teh. Ya Burik lah. Aing kecicing di sini atuh. Aduh, kabur ketewak. Ana. Gagal. Oke, pain. Deulekeun aing mau awewe engke. Benar, Deulekeun ke kusia. diantosan ku aing sia. Aing teu yakin anjing. Karanda ka perawan anjing nini ke maldaekeun. Di dagoan. Cor we kunyuk sia kumaha sia we lah. Deulekeun aing mau awewe hareupeun sia aing dibuktikeun kumaha we carana. Aing normal kieu-kieu geunan. Baheula mah aing, astagfirullahaladzim. Pan aing teh geus insan. Laki aing teh. Ku aing dibuktikeun deulekeun aing mau awewe. Deulekeun ku sia. Kumaha we carana aing pokona mah mau awewe hareupeun si kunyuk. Alunjak ka aing sama rukna aing beureun tegableg awewe. Tuh ngaliuk-ngaliuk wae. Urang narusuh. Di motor sakedeung. Moal urang katergeun pamajikan. Kabina-bina sakedeung mang moal lila ieu. Katergeun pamajikan urang aduh rek kabidan. Please mang sakedeung ieu mah aing moal lila ieu. Wayahna ku aing disewa lah. Ayo urang muda. Heeh, ku aing disewa. Disewa ku aing. Da atuh da mana tuh ayeuna tah. Engke atuh, engke burit duitna. Lah moal. Ayo. Nah, moal kumaha astagfirullahaladzim meni geus alabatan lain jeung babaturan wae engke burit duitna. Lila itu moal. Moal sakedeung aya pangabutuh urang aya perlu sakedeung. Ulah lila urang katergeun Moal. Nungguan. Heuh, pinjem sakedeung. Aing bener ieu teh. Bener. Engke ieu nya. Gampang cicing tenang cair pokona mah. Awas we mun ipeng. Moal. Moal lila ieu mang. Heeh. Apel. Nak kunyuk wae. Punten ang, punten. Naon? Jing.
Apalagi rek kemana-mana. Ya aing rek jemput awewe aing lah. Pret. Percaya sia. Aing. Deleukeun ke ku sia ha. Naon? Ngaja nyewa. Ngaja. Lah sok loba ngomong atuh koplok sia teh. Buktikan. Bawa Aing ka. dibuktikan deleukeun ku aing awas sia kunyuk. Bener gitu euy. Aing asa curiga. Awe mana nu daekeun? Kukulkeun tuh si kunyuk. Ya, malam itu dah. Tong malam ya, kana ieu we. Dadah. Iya teh. Teh. Aduh. Aing geus kinjau motor. Aduh. Aing coba geus kinjau motor. Ya, geus we anterkeun aing we balik, capek aing ti ditu. Bating gaya. Teh dibawa. Aduh aya. Gawat. Anjing lah kemana? Setan kunyuk. Aing geus bakat teu payu mah moal payu. Balik.